Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana fi ahsani taqwim. Allahumma sholli ala hadan nabiyyil karim Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah anu kusim kurini pi hormat ku Allah dimuliakeun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh, ni'matani magbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragu. Aya dua nikmat anu ku seueur jalmi eta nikmat dua teh dilalawarakeun. Nyaeta hiji nikmat sehat, dua nikmatna dipasihan kesempatan. Jemaah rahimakumullah, leres pisan sa Rasulullah, urang sadayana kadang nganggap nikmat teh di mana ketika orang tuang sareng tahu, tempe, asin, lalap, sambal, teras sanguna nupulen deh, nya nuju lapar deh tuang nate Pak. Aduh, eta mah kacida nikmat tetenya Pak. Terus orang ngaros nikmat teh di mana ketika hujan-hujan tiris ngamam bala-bala haneut sareng si kopi atau nepi teh manis hangat. Terus gue ngagola dina luhureun kasuran empuk diselimutan ku nu haneut teh. Bari nonton TV, ada. Pokokna mah dunia teh serasa indah nya Pak. Sareng seueur deui nikmat-nikmat anu sanesna. Beut kuliah tina gugah boboge da nikmat pisan nya Pak. Namun dibalik nikmat nu tadi disebat aya nikmat nu langkung ageng. Nikmat nu langkung ageng, nikmat nu langkung berharga. Lamun teu aya nikmat ieu, moal aya nikmat nu tadi. Naon nikmatna? Nyaeta nikmat sehat sareng nikmat di paparinan kesempatan. Pamidugi kana mangsana dicabut we eta nikmat sehat Pak. Teras dipasihan ku Allah muriang. Sok sanos tuangna sareng sang muliwet dijapuhan tahu tempe sambal kerupuk lalap ge da moal aya we nikmat-nikmat teh. Komo sangu sareng kerupuk hungkul mah. Aduh, keur gering dahar nu kieu deui. Jamaah rahimakumullah, kumargi kitu urang sadayana kada laras-laras ngamanfaatkeun nikmat anu dipapariran ku Allah ka urang sadayana. Khususna nikmat sehat sareng kesempatan. Dugi kana mangsana dicabut eta nikmat, tuang leueut pararait, kulem moal tibra, damel teu walakaya. Tapi lamun disyukuran eta nikmat, insyaallah sesuai janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Lamun bersyukur kana nikmat, maka bakal ditambahan eta nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mah Pak, alhamdulillah janten jalmi anu beruntung. Pamininggal di luaran sana mah Pak, seueur jalmi anu dipapariran cocobi ku Allah. Cocobina ku panyawat, ku ekonomi, ku corona, sehingga tetiasa menikmati suasana di sasi Ramadan ieu. Sedangkan orang di dia Pak, tiasa keneh kempel ngariung sareng kulawargi, tetanggi, para guru. Duh. Mata leres sareng Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat nu mana deui nu ku anjeun dibohongan. Maka urang sadayana anu masih keneh dipaparinan kesempatan, khususna kesempatan hirup, kada laras-laras ngamanfaatkeun kangge mila dipibekleun pikeun jaga di akhirat. Lamun dugi kana mangsana dicabut eta nikmat hirup, tegasna maut, maka anu teu ngamanfaatkeun eta kesempatan dina hirupna pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, maka bakal ukeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Gusti paparinan abdi hirup deui sakedap we. Abdi hoyong sedekah meh tiasa jantan jalmi anu soleh. Maka cuman penyesalan anu dirasa, nasi sudah menjadi bubur. Matak betul Pak, saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pek jaga anu 5 perkara saacan datang anu 5 perkara. Hiji, jaga muda samemeh sepuh. 2, jaga sehat samemeh sakit. 3, jaga kaya samemeh miskin. 4, jaga sempat samemeh sempit. 5, jaga hirup samemeh maut. Dinyanyiikeun we ku Rhoma Irama Pak. Jaga sempat sebelum sempitmu. Tetew. Terakhir masih saur Rhoma Irama. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Penyesalan selalu datang di akhir,
lamun dongkapna di awal eta mah namina pendaftaran. Sakitu anu teu sakapiatur hapunten saja kalepatan hatur nuhun sada perhatosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.